bayakeun ya. Ya, sok. Ya. Tah, sok geura. Sok ngiisin-isin sok. Sok enggal. Pilih kabujang seep ku batur tah. Tah, enggal. Kang nempo rantang teu? Nempo. Ya. Di mana, Kang? Oh iya dibawa. Mbok kadiekeun, Kang. Oh, kola kagok. Ya, rantangna dipake ku si Nyai. Yuk, rantang ieu. Nya, Kang rantang ieu. Beasna ka manakeun? Tuh, pakai parab hayam. Astagfirullahaladzim, pugu beasa kitu-kituna pake marab hayam. Arek dahar naon urang, Kang? Bari nage da urang mah moal ngadahar beas ji, bari ngadahar sangu. Karunya hayam mau parabna, moal rubes. Ya Allah, ya Robi, dasar si kacot. Ari sangu bahanna tina naon? Na beas. Aing mah. Terus ari beasna mana? Kan itu beas nama keur hayam lapareun karunya. Terus urang daharna make naon, Kang? Ari urang mah nyi daharna make sangu, kumaha di? Kapan sangu bahanna tina naon? Tina beas. Asik kumaha sok maneh? Ih, aing salaki kieu teuing asih. Geus ulah sok babacaan geura nyangu kan itu. Kan beasna ge eueuh kacot. Ari ieu nu dipermasalahkeun naon di? Nyangu apa beasna nu eueuh? Iya, Kang. Nyai teh rek nyangu, heeh. Beas teh ku nyai ditunda dina rantang. Kunaon ku akang diparabkeun ka hayam, beas kan ngan sakitu-kituna. Berarti arek nyangu teh eueuh beasna. Heeh. Ngomong dong. Akang rek meuli. Sing jelas geura ti tadi gak kitu dijabarkeun ulah kelas sasentak we juga kitu kelas nyerekan. Aing beas loba-loba nganu dikahayamkeun. Asik. Kang, tulungan nyai pokona ayeuna keneh, Kang. Tulungan naon di geura sing sabar lah sing tenang. Nyai dicarekan ku babaturan nyai, tuh di ditu, Kang. Pedah kumaha di masalahna, geura sing tenang. Kapan kieu, Kang? Nyai teh cenah ngasupkeun motor. Deur bae kalah dicarekan, Kang. Labu motorna runtuh tawa kumaha di geuning kalah. Henteu, Tawa salah ngasupkeun ka imah batur meureun. henteu, Kang. Ngarunjang kana naon tawa. Lain salah, Kang, lain kitu. Kumaha tuh? Kapan nyai teh ngasupkeun motor, ha? Heeh. Tah di tengah imah bapana keur gogoleran teu pira, Kang. Sirahna kageleng ku nyai. Eta nyebut teu pira. Heeh, Kang. Untung teh isdahat ge meureun atuh. Nya budak. Geus sirahna nyebut teu pira. Ayo bereskeun bener ieu buru. Embung, jeung akang be sorangan. Hayu yeuh eta mah lain masalah teu pira. Embung, Kang. Masalah gede. Embung, Kang. Hayu yeuh bereskeun. Embung, jeung be akang. Budak Embung. Yeuh. mata. Puas. Mata nih gue pak. Kurang celaka. Yeuh baraya sadayana lalaki lamun gering mengurusan saha awewe mantak ari ka awewe ulah sok galak kudu ngahargaan. Kok heula baraya ulah waka tarik-tarik teuing nyari-nyarios. Ari awewe maot nu nyolatkeun saha lalaki. Nu ngagotongna saha lalaki. Nu kakedukna saha lalaki. Cicing lalaki lahir ku saha ku awewe menyarek bijil tina belahan batu bener teu? Ngomong hayo ngomong hayo ngomong hayo ngomong hayo Mata nih gue pak. elehnya tadi tetang Abang penguasa bumi awewe. kelapa menang kalari menang ari daek usik mah. Geuning kabeneran. Kebeneran naon, Kang? Ari nyaase mah pangadamkeun kopi sakalian. Ori ngobrol meni rangu tingali geranya kakara datang can diuk-diuk acan manehna nu cicing kita tadi. Enggal ulah loba debat, akang haus. Mun disabat make kalari meujeuna da. Cicing dagoan. Itu gara-gara sekolah loba bacaan.
Buru geran nyi, udah teuing. Sabar geura da cai nage kuduna heula. Bararilahna di kadana cai. Ieu kopina Kang. Nuhun nyi. Sami-sami. Kang, ditinggali-tingali asi tita tadi ngahuhulang bae kunaon di? Gua akang keur mikiran jalan. Jalan ka mana? Jalan ka Gunung Kawi tapi teu deken ka Talar. Sana. Rek naon di ka Gunung Kawi, Kang? Jiga batur bae umum. Mantakna cek nyai ge, Kang. Ari hayang boga duit mah ijinan nyai buburuh ka luar negeri. Ulah ka luar negeri atuh nyi da jauh teuing ka luar negeri mah. Heeh, satadina nama Kang buburuh ka luar negeri sote amit tereh menang duitna. Ari si di nu deukeut ogenan aya Kang, nyai rek buburuh nyokel di Angsanji, ngan wayahna kudu diantar jemput meureun ku Akang. Antar jemput. Kunaon dimikirna mun lila-lila teuing, Kang? Kan meureun kieu ye. Isuk-isuk akang hudang gasik Heeh. nganterkeun nyai. Heeh. Tadi natas nganterkeun nyai kan meureun akang kajat nguseup sapopoe kitu nongkrong ngopi di warung tangkong geus burit yang nyai cocok satuju. Ari Iya. jalma sebul dikitukeun teh kalau meuni atoh banyak ngedan ulin pamajikan gawe salaki ulinnya. Dah, teu arek. Ya kopina nyi. Mata nih gue pak. Awas Kang. Aya naon nih kalau lu lompatan bareng nyumput jiga kitu. Kela Kang nyari tanah Kang. Engke lamun aya babaturan nyai ka dieu bejakeun nyai eueuh kitu Kang. Kok heula aya naon di masalahna ye nu bener. Masalahna mah kieu ya Kang. Kamari teh nyai ka babaturan nyai maksudna teh rek nagih geuning Kang. Eta kalka ditinggalkeun nyumput nyai. Tah majah cenah ayeuna rek naur hutangna. Itu teh udah nyai rek naur hutang, ku nyai rek ditaur Kang, nyai rek nyumput. Bagus, dasar pamajikan akang nu panggeulisna sa Jawa Barat. Sok bae nyai sing jongjon nyumput di dieu, keun ku akang itu rek di deuketan nya. Sok sing jongjon. Ulah Kang, ulah bebeja nyai nyumput. Moal bebeja nyai nyumput be sing jongjon. Ku akang moal dibejakeun nyai nyumput ieu, rek di deuketan ku akang ayeuna nya. Sok sing jongjon nyumput. Oh, nya Kang. Nyai nyumput. Akang ka ditu naur hutang. Duitna ku si Akang. Kang, ulah. Nuhun, ampura akang. Engke ge ameng kadinya geura ka Iyun tenang. Nuhun puguh sibuk ieu loba proyek akang teh. Lumayan dijual hiji ge euy. Si Akang alasan arek maraban lauk balong nage saat gak kieu. Dasar atah adol boga salaki teh. Atuh salah nuhun, disambung deui. Bener si Akang euy. Bebeja rek maraban lauk ka balong. Balong nage saat gak kieu. Curiga dijual laukna ieu mah. Aman di ieu nangan si Akang euy. Aing mah boga salaki hiji ge meni musingkeun komo lamun 10 meureun. Awas pokona ke mun balik Kang, tempokeun. Mata nih Mata nih gue pak. Aman. Pokoknya masalah nyumput mah. Trikna geus moal gagal ti megeper mah. Lah aman-aman. Disangkana teu nyaho meureun. Eta mah geus ide zaman baheula Kang, nyai ge apal. Balik moal. Duh. Ka mana? Akang aya jadwal jeung babaturan. Ek mangkat heula. Asih pagawean can rapi geus rek mulang. Kapan tadi ge ngomong memeh mangkat. Akang jam 11 geus boga jadwal jeung babaturan. Siga kitu melaan babaturan, kedeng-kedeng mangkat. Tingali geura tu pagawean loba keneh. Lah penting pisan nyi, kudu aplok.
Asih melaan-melaan teuing babaturan batan pamajikan. Yeuh, Nyi. Kapan tiba heula ge akang ngomong ti memeh kawin bula ka Nyai. Akang mah loba babaturanana. Kok tiba heula ge ngomong. Ya, Kang, babaturan zaman ayeuna mah datangna di saat urang senang hungkul. Di saat susah mah mana hiji-hiji acan, Kang. Angger we akang gering pamajikan anu ngurus. Akang kudu dahar pamajikan anu nyangu. Mana mang aya babaturan nu bela ka akang. Pamajikan mah kabagianana susah hungkul. Tuh koredeun sakieu legana. Mana akang belana ka pamajikan, melaan keneh batur. Geus, ulah kalau loba debat. Era ku batur. Kok kitu ka era mah boga. Geus ayeuna mah milih babaturan apa milih pamajikan? Geus sok milih pamajikan, hayu digawe deui bareng. Hayu. Kitu atuh. Nya sok. Abong sana. Didurukan tah. Aing mah boga salaki kitu-kitu teuing. Kumaha ngawarahna si keur leutik mah bandal-bandal teuing. Hatur nuhun baraya.